akhirna bakso favorit urang ieu buka cabang besti leuwih deukeut ti imahnya ya nama. Sarua anu jeung di Ciwastra ieu mah tempatna teh 2 lantai besti. Tanu karek apal urang di dieu basona teh ternyata dipaket-paketkeun ayeuna mah jadi lebih markonah besti, murah dan ngonahnya. Biasana geng markonah masuk di udag anu murah-murah teh soalnya di dieu mah murah ngeunah loba besti. Urang di spill harga-harga paketanana nya. Aya nu anyar deui besti di dieu teh nya aya kerupuk kulit tahu. Tah ieu mie goreng nage besti loba tinggal itu saporsi teh bisa kuduaan cek urang mah. Terus anu unik mah di dieu nya tidak ditemukan dimanapun dia teh kerupuk kulit tahuna. Aduh kudu nyobaan bakal jadi menu wajib lamun ka dieu. Sebagai pecinta bakso yang tidak banyak basa-basi mah mesti tancap gas ke sini besti. Selain bodrek obat wajib keur nyeri sirah lamun keur nyautan teh besti bakso anu misdaseum pokona mah. Sambelna loba rupana pokona di dinya teh dibere keteranganana sabaraha sendokna besti ameh racikanana teh pasnya. Teh eta teh cenah samangkok mentung kitu teh pedah ngontennya, tapi lamun abi datang mah cenah bakal saeutik moal besti, jamin ieu mah aslina sakieu memang sakieu porsina nya. Balik deui kumaha pesenna, lamun pesenna 5.000-an nya moal di ladangan paling ge cai bakso hungkul. Biar tak ada dusta di antara kita besti, lebih baik kau datang saja ke sini besti. Orang Korea menyayat hati, Kopo Area dan Sayati wajib merapat ka dieu nya ngaranna teh Bakso 5 Saudara, alamatna ku urang ditulis di dieu besti.